Bismillah guncang canggeun berjadi qadarullah sicika salira anu salam menjadi dinang nenek geuningan ayeuna bade aya nu kumpak bade itikaf bade istiwarga ku hiji jajakan pilihan Allah anu insyaallah anjeunna saleh bapa salahkuramana anu bade ngawalian neng dina waktu saat nikah mangga ayeuna kedalisan yen bapa teu geuneuh teu malempek kuning cilik putih curang herang ridho ikhlas neng Zahwa dipimpin ku Aa Jeffrey mangga eta ditiup lilina dari bapak sareng ibu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Karena segala karakutan Nini kahantos nyaah ka abdi tileleutik Nini anu ngadidik abdi tileleutik ngamung-mung ngadama-dama anak imam kainul ridaullahi ridawul walidain wasutullahi bisuti walidain karidoan Allah gumantung karena ridho Mimi sinar pipih sawang sulna bebendu Allah gumantung karena bebendu Mimi sinar pipih doa Mimi dengan hidup abdi pikeun lunta. Rasul nabodas lambang kesucian Rasul nabiru lambang gede bola hidup rumah tangga sing boga niat anu suci neng Zahwa والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Awewe anu hina nyaeta pikeun laki-laki anu hina sareng lalaki anu hina pikeun awewe anu hina oge sedengkeun awewe anu hade pikeun lalaki anu hade oge sareng lalaki anu hade pikeun awewe anu hade. Quran surat An-Nur ayat 26. Alhamdulillah acara narasan selamat atas saya hatur nuhun kepada hadirin anu terus hadir mangga urang doakeun sesarengan supados neng Zahwa lancar dina acara nikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.